Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu bade ngajelaskeun ngeunaan materi artikel. Artikel teh ngabogaan harti salaku hiji karangan faktual atau non-fiksi ngeunaan hiji masalah secara lengkap. Anu panjang teu tangtu pikeun dimuat di media massa. Artikel kaasup oge kategori tulisan pius atau sawangan. Nyaeta tulisan anu eusina sawangan, ide, opini, kumaha nu nulis ngajeun kana hiji masalah atawa kajadian. Artikel teh hartian karya tulis lengkap dina media massa saperti surat kabar, majalah, tabloid, jeung sajabana. Aya oge anu nyebutkeun artikel teh nyaeta tulisan lepas anu sina mangrupa opini hiji jalma anu ngajujut hiji masalah nu tangtu, sifatna aktual atawa kontroversial, kalawan udagan pikeun mere nyaho, informatif, jeung ngayakinkeun atau persuasif, argumentatif, atawa ngahibur halayak nu maca atau rekreatif. Kalungguhan jeung kagunaan artikel. A. Penerjemah warta dina kalawarta. Pikeun kalawarta, tabloid atawa majalah, artikel anu ditulis ku ahli dina widangna miboga fungsi minangka pangaping sakaligus minangka penerjemah jeung analisis warta. Artikel miboga fungsi pikeun ngahijikeun fakta-fakta dina warta kana hiji wengkuan genre, tandes, sarta ngeunah dibacana. B. Wahana diskusi geusa neangan solusi sarta proses aktualisasi jeung eksistensi diri. Wahana diskusi jeung sosialisasi gagasan sarana kontribusi pamikiran pikeun mere solusi kana hiji masalah, sarana aktualisasi sakaligus pikeun eksistensi diri. Ciri artikel Sunda. Artikel nu ditulis pikeun kalawarta atawa majalah mibanda 7 ciri. 1. Aya ngaran anu nulisna. 2. Miboga gagasan nu aktual jeung atawa kontroversial. 3. Gagasan nu diangkat tina tulisan kudu patali jeung kapentingan jalma rea. 4. Ditulis kalayan referensial ku visi nu intelektual. 5. Dipidangkeun dina basa nu hirup, populer, jeung komunikatif. 6. Singget jeung tuntas. 7. Orisinal. Macem-macem artikel. Artikel narasi nyaeta artikel anu nyaritakeun situasi atawa kanyataan boh dumasar kana runtuyan waktu boh kana runtuyan kajadian. Dina artikel narasi tangtu bae kudu aya tokona. Sakumaha umumna dina carita, dicaritakeun lalampahan si tokoh dina nyanghareupan hiji kaayaan, konflik jeung pait peukeurna kahirupan. Artikel deskripsi nyaeta artikel anu ngagambarkeun kaayaan atawa kajadian luyu jeung kanyataan atawa fakta demi kabayang kanu maca. Artikel eksposisi nyaeta artikel anu medar hiji jejer, bisa mangrupa pedaran, ngeunaan wangunan, atawa bagian tina geunana hiji konsep atawa bisa oge mangrupa langkah-langkah, cara-cara, atawa proses migawe hiji hal. Artikel argumentasi nyaeta karangan anu diwuwuhan ku alesan-alesan. Kasang tukangna mangrupa kritik kana hiji perkara atawa pamadegan. Cirina biasana aya opini atau sawangan atau kamandang pribadi tapi didasaran ku fakta jeung nepi ka kata simak kanu maca. Artikel persuasi atawa disebut oge artikel pangjurung laku atawa motivasi anu eusina mangrupa pangajak pikeun ngalakukeun hiji hal anu dianggap aya manfaatna. Cukup sekian penjelasan ti abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.